2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enging sadayana, ibu guru hormat sareng recangan abdi nu dikanyaang. Langkung dipayun mangga urang sangkakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu parantos mapakeun waktos ka urang sadayana dugi kabiasa patepang ranai dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo sadayana. Urang sadayana kedah wajib menjaga lingkungan sangkan dijauhkeun tina segala penyakit. Bersihan awak atawa imah, bersihan kuku, jika kaos anu rutin. Eta contoh hidup anu sehat. Urang kedah mikacinta kana kebersihan sangkan hate urang ge suci bersihna. Hadirin sagala cekap sakitu nu kapihatun urang lengkapna neda dihamputeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo urangan